Iya, menuju Araya kiringan. Komplit. Menuju komplit. Kurang tanya-tanya ya. Mang, kertugas ya Mang. Si Opos gagah wae. Gagahnya eta mah ke baju hangsip cacakan. Kasih gak tentara orang kanti inung. Dugi ka Amarjun. Ieu menuju seur tamu. Pemirsa YouTuber Salam Dunia, alhamdulillahnya simkuring terus dugi ka rorompokna Amarjun atau nepi ge studionya nu tertera di payun nomor plang nakot ngajeblag ge studio sebenarnya teh alhamdulillah. Studio Amarjun atau nepi channelna MP Project Takaresan di dia nuju kempal para artisna MP Project salah-salahna ya terus lebih dia. Aya Kang Atep Galura, kemana Mang Kang? Alhamdulillah saya. Oke, aya Kang Wawan, Kang Dudi Cikal Putra, oke, anu gaduh maksudna Amarjun, pangkasepna saya nomor. Iya. Aya Kang Haswan. Hoi. Aya hadiah dia mah. Haji Haswan. Nah, selesai. Iya, bisi maledog beureun. Duka tah abdi teh. Benten insya Allah kurang luar ya sadidinten anjeuna Kang Marjun oke para artis nanya anu insya Allah di NP Project baris non ngadamel kanggo kapayun-kapayunna kumaha wae non anu baris kapayunna dipedarku Amarjun sareng para artisna ayo orang taruh si hiji Sukarnos jelas ya nya di MP teh kumaha-kumahana urang sangatkeun anu gaduh pokalahnya eta anu Amarjun nya teh MP Project. Kumaha ya Amarjun? Kanggo artisna alhamdulillah terus kesumpingan paling di bebenah lembur paling tanya. Salam baktos oge naon sadayana kaum para fans bebenah lembur anu selalu manco di channel bebenah lembur. Kalarsan ayeuna simkuring nuju ngempal paling dina raga break tina pidameleun masih suasana boboran tentunya sadayana tadi tos empal guyon deui wae saksana wasas silaturahmi tetep lah namina kekerabatan senantiasa di kumaha walaupun teu komplit sadayana paling mengaya Azwan Acika Awawan terus Atep Galura tadi aing oge terus video call mangihanya Atos aing nuju Kalarsan nuju aya Wagelan Angga nuju aya Wagelan terasan Riki oge terasan Cepi pangitan tacan kadieu nya tak itu Piat oge tadi nuju aya Wagelan saurna teh di sisilang ku istrina ya biasa main mah biasa nyangu pengennya biasa alhamdulillah pangitan sementawis mah ya mas secara global nah heula abi ngajelaskeun kinerja sareng program naon salaresna nu digarap di Marjun Project atau napi MP ieu teh salaresna mah channel ieu teh sakali deui ku simkuring dipertegas teh channel sanes mutlak sanes kanggo pribadi mong ieu teh channel ieu dibuat dibikin teh kanggo milik bersama anu si talent-talent penyanyi-penyanyina anu tergabung di manajemen Marjun Project iya tangtosna gitu sepertosnya anu katawi saena sepertos anu upload anu kamari walaupun teu acan sadayana ka upload hasil karyana sareng laguna sareng video klipna terutama anu Kang Cikal Putra sareng Atep Galura panginten teu acan ka upload nya masih on proses panginten kitu tah ieu teh simkuring di dia cuma memfasilitasi sareng punya gagasan ide boleh dibilang ide kreatif menurut Abi pribadi tapi walau alam menurut Nusanes cuman simkuring dia ngawadahan hiji wadah
kanggo para talent penyanyi anu gaduh potensi besar selesai ageng pisan potensina dina olah vokalna tos teu naon tos teu diragukeun deui lah nya sapertos katawis ku sadayana ku masyarakat sadayana bahwa nya anu tos laras-laras penyanyi saur kasar nama. Tapi di samping eta simkuring oge umajab teh kasadayana bukan cuma karena kualitas vokal unggul gitu ta anu diutamikeun nya intina tetap dina manahna nya alhamdulillah da sok sanaos misalkan orang berkarya totalitas dengan kualitas anu sarae tapi ai manahna nyengkelit mah percuma saur abi mah gitu. Tapi alhamdulillah ku ayana ieu hiji manage nya abi mah boleh dibilang cuma nge-manage tapi nge-manage cuma sebatas di Marcun Project channel ieu. Di luar eta di luar keseharianana eta mah widi kena masing-masing. Abi henteu nge-manage perkawis kena privasi aranjeuna. Terus karena masalah job di luar misalkan acara di panggungan di penyanyi-penyanyi ieu mangga eta mah itu mah hak pribadi masing-masing. Cuman simkuring disebat nge-manage di dieu teh cuma khusus di Marcun Project channel ieu anu mana nya simkuring nge-manage teh penjadwalan ngoding vokal teras lebat deui materi baru dugikeun ka ngesut ada mah klip terasa nge-manage uploadan kanggo ka YouTube-na gitu. Di samping eta nya kanggo keseharian lah mangga nyangakeun eta mah walaupun anjeunna aya kegiatan di luar aya kegiatan masing-masing tah laras kitu bare manggung terus ayeuna misalkan bilih aya anggapan kieu wah penyanyi eta mah terus lebet di manajemen Marcun Project kayak bilih aya anggapan wah berarti engke mah di manajeran cuman ku Marcun beli hoyong nanggap ieu teh henteu salarasna mah henteu teu aya teh kadenya nya bilih teh mah kan teu nutup kemungkinan bilih di luar kota atau nepi ti mana sesah ngahubungi nah kusimkeun dicantumkeun dicantumkeun na deskripsi kontak person dari studio eta bilih anu tebih bilih merjogikeun ti talent-talent anu aya di Marcun Project kantun nya abi ngantai nah gitu itu penjelasan secara singkat nama perjalanan Marcun Project ieu gitu. Nah gitu pemirsa namanya ulasan ti Amarcun janten Amarcun ieu henteu ngadamelkeun kanggo si penyanyi ieu merasa terkekang di MP Project janten keseharian masing-masing silahkan itu mah cuman Amarcun mah membikin naon perkumpulan atau napi ieu seniman kanggo langkung majeng ka payuna tantosna eta pangitunya boh bilih aya anu bade hajatan naon mereyogikeun salah sawios tinu ieu artis tertera di Marcun Project gitunya tah ayeuna urang taros ieu hiji-hijina ieu artisna kumaha kesana anjeunna di Marcun Project salah sawiosna urang tinu awal sepuhna aya Kang Atep balura Kang Atep kan tos sababaraha album kapangkernya alhamdulillah abdi tos uninga dina TV dina YouTube sadayana wah Kang Atep anu ngagaduhan suanten khas masing-masing gitu nya terutama Kang Atep saatosna KMP ya Kang Atep kesana ya sarang kesana sarang kanggo kapayuna kumaha ya Kang Atep nah gitu urang mulai Kang Atep mangga Kang Atep kulayana program ieu di MP terus ngaturkeun nu besar naos langgal bayana pun rayi Pamarcun parantos karasa ngadamel wadah terus eta teh salah-salah anu dianti-anti ku bebas kapungkur hoyong lah antawis para vokal atau napi penyanyi sok sanggeus urang ti leuweung tapi aya wadahna panginten alhamdulillah rupina kanggo papayuna tiasa tukar emutan berbagi pengalaman nya pada dasarna tiasa sasarangan lah kanggo ngamajangkeun dina ieu program oge dina masing-masing kualitas atau napi katiasana karakteristik masing-masing ya dina studio na kameramena pemusikna intinya alhamdulillah bagus dangat ayeuna pantes jasa kempal oge mudah-mudahan jeung keduana ti sadayana ieu program ieu teh project rock teh jeung aya dina kalangan amin sareng aya dina
kamulusan. laras semua bisa. Akur lahir batin sadaya. Amin. Mun sakit apa ini? Oke nah gitunya salah sawios senior ya Kang Atep Galura anu alhamdulillah tos naon anjeunna reueus saurang teh aya di MP Project. Janten urang di dieu sanes bade naon silih tonjolkeun kemampuan masing-masing. Intina urang hayu sadayana seniman urang ngariung kumaha carana panginten naon seni Sunda atau napi pop Sunda urang agung majang eta panginten salah sawios nanya. Ayeuna anu kadua aya tos lami sanes nami teh. Tos lami di bidang seni mah tapi anjeunna nemeng ngaluarkeun single engalna nyata ya Kang Wawan. Cik Kang Wawan kesana ya di MP kumaha sareng kapayuna kedah kumaha urang pada kumaha tah gitu Kang Wawan. Mangga cobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Lujeng Tepang, Kang Buka, dengan Pak Besarti, Lemur, Pak Mohon. dengan sareng simpuling sekolah wargi di Martun Ojek. Keturunan untuk bergumul tiasa lupakeun ka dieu ti reng-rengan sekolah wargi. Kemudian pertarusan ti pangarsa, garis pisan simpuling panginten di imah berkesenian mah panginten nyangan ieu teh sadayana teh upami saur istilah kasar mah Kang penginten ieu teh ti ngawitan penginten ya ate perjalanan ate terus nyarengan sasarengan sareng wadudi sareng Kang Marcun oge Kang Hasban karasan simkuring ngaraos geus pisan penginten Kang nya perjalanan ngemotkeun perjalanan da saur sepuh teh mah memang sih istilah kasar wah geus waktuna ieu sorangan rekama itu kan harita acan waktos nama nya panginten karasan ayeuna ku aya wadah nanti mah mohon simkuring oge ngaraos geus pentingnya mohon ayeuna tos ngaluarkeun single album simkuring Alhamdulillah mohon alhamdulillahirabbil alamin lulusan ngahatur gede nuhun sakabingahan kamu Kakang Marcun tos nyayogikeun wadah mohon tanya da saya tosna penginten sanes Kalau ngarewa mah ieu sanes abdi wae penginten dieu masih kene seueur anu teu hadir penginten dieu aya Kang Riki Rikinya Kang Eli Kang Risma mohon oge Kang Piat Kang Piat oge mohon terus jadi teh sareng Rikinya Riki Angga mohon angga karena satu tiasa hadir penginten aya pemangan anu sanesna penginten ti si abdi mah dina proyek ieu penginten nyakan masih ngelaku majeng amin oke urang anu aya di keluarga MP Project penginten sing ngelaku layet anu utama mah sing disehatkeun segala rupi amin masa kitu penginten ti simkuring mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kejelasan di Kang Wawan anu alhamdulillah ngaraos oge sami sareng Atep Galura. Nah, aya senior ya jadi senior abdi kapungkur kantos kukupingeun ku suantena album enggal Kang Budi kapungkur tahun sabaraha pun telah hilap deui aya nanti iraha pangkot dadangun ya Bu. Abi alhamdulillah ayeuna tos uning aya penyanyi aslina nya Kang Budi Putra. Alhamdulillah aya di MP Project oge. Urang tarosnya sadayana. Cikumaha Kang Dudi Cikal Putra, artinya kesana yang di MP, sarang Kang Oka Payuna di MP ieu kumaha cita. Aang Dudi anu pangasepna. Alhamdulillah. Euy. Jeung kasep tah we di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun sekali deui ka Bubenah Lembur, Siti Bubenah Lembur. Simkuring mah singkat wae ngarasa reus. Ngerasa benar ngerasa harus beri tuna harus lah malam jauh pisan jadi intina eta kres eta jadi intina abdi jasa lompat atau nampi tina ajakan iya ku saya teh pengasana Marcun ada makan MP Project abdi langkung kata pisan tapi dalam arti sanes lamun kata kitu nya pikeun abdi nu kata dina ku segana manehna erek sejeuna maksudna ulah samkeun ka pupus teh Ya, dina seni teh ulah samkeun ka bener-bener erek wani enak senina ulah samkeun ka eueuh teh bener sudah teh nya ulah nepi ka naon sirna gitu. eta mah balura tuh Amerika nama tulus jangan ongkos nah jadi abdi sebenarnya harusnya eta
Terus nu kaduana abdi sanes di oge ngirim rapate sanes abdi butut sanes abdi sae sanes abdi naon gitu nya bisa gitu nyanyi namun eta oge ku sababna ditanggung ieu teh kange keur abdi oge prayogi naon gitu sebenarnya teh lamun coba hasilna mah urang ge perlu digenggeurkeun perlu digenggeurkeun berarti perlu digenggeurkeun teh supaya ka abdina oge langkung berkarya teh sing lebih langkung deui. Leres. Kitu mungkin. Anu harapan abdi mah mugi-mugi tina MP teh aya nu sanes tadi ti Kang Ate Pramuti Kang Wan oge sakali. Doa mah tetep aya. Pamugi sing aya dina rahmatan bi alamin we Kang Abdi. MP ieu. Sakitu panginten Bapak lintas. Alhamdulillah, penjelasan di salah satu senior oge Kang Budi Cikal Putranya. Ya nu terakhir ya pendatang baru oge ya di MP anjeunna tos ngaluarkeun single enggal dina versi religinya pami telepat mah. Aya Kang Haji Haswan. Akangnya sanes Pak Hajinya, Akang Haji Haswannya alhamdulillah. Kang Haji Haswan. Kang kapayuna ieu. Kesana di MP sareng Kang kapayuna kumaha ieu? Tangtos saya di Kang Haji Haswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkeun nuhun ti reng-rengan bebenang nomor. Alhamdulillah ku ayana MP project ieu nu tadina simkuring biasana non ukur karaokean gitu tadi bumi teh. Alhamdulillah. Ayo nama aya wadah. Aya wadah tinu kasihnya. Janten kamotivasi ku ayana TMP project seueur non artis senior. Ya Kang Atep, aya Kang Iing, di oge nya gitu. Janten biasana oge ukur asa mal mungkin gitunya biasa lebet dapur rekaman saur ieu teh mah. Alhamdulillah ku aya nama ku aya MP project simkuring biasa ngiring ngari-arah tinu kesenian Sunda ieu gitu sareng alhamdulillah kapayuna mah piduana mah penginten ka MP project mudah-mudahan sing langkung nanjeur sareng langkung majeng lah. Amin. Kitu ti abdi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para wargi YouTuber salam dunya nya tadi pribados tos ngobrol-ngobrol ya sareng MP project sareng artisna karasan aya nu teu tiasa sumping oge salawasna aya senior Kang Iing Kurnia, Kang Eli Karisma oge Kang Angga gitu. Nah anjeunna nuju aya wagelan pikeun mah tapi insyaallah kapayuna urang luar tuntaskeun sadayana anu nuju kempal di dieu. Tah kitu nya panginten ti pribados sakitu wae. Oke Kak, titip ke para seniman. Oke aya talent anu urang sok karaokean di bumi ya. Tah bakat eta teh salurkeun aya mah ka MP project. Insyaallah sumping wae ka Studio Amarcun bakat anu terpendam anu gaduh suara emas, tembaga, seng, naon pokona mah lebetkeun ka MP projectnya. Insyaallah lah gitulah. Beuci. Tah kitu panginten. Insyaallah kapayuna urang Gordi artis nu sanes-sanesna. Pribados segitu untuk kebetur ulah hilap share komen subscribe channel bebenah lemur atau lebih malik kelas atau napi MP project gitunya. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.